Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi li khalqihi ajma'in yawmaddin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Qala al-mufassirun ma'na ahla dzikri ay ahlal ilmi. Para jamaah anu mulia, wabil khusus masyarakat di wilayah Calincing, Sukahening, anu kalintang dicintaina, anu kalintang dihormatina, khususna para kasepuhan, para ulama, keluarga besar MUI Calincing Sukahening, keluarga besar Nahdlatul Ulama Calincing Sukahening, oge pemerintah daerah wilayah Sukahening, wilayah Calincing, di antawisna Bapak Wakil dan Ramil anu parantos teu birek nu kawitna di Sumedang. Oge para kasepuhan-kasepuhan, khususna pisan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Karomah anu disesepuhan ku keluarga pangersana Sohibul Haul, Mama Ajengan Izzuddin rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tammah wa radiya anhu wa nafa'ana bih
wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kersana ajengan ceng, kersana ajengan mamad hafizahumullah wa ra'ahuma wa nafa'ana bihima. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu saat ku Allah diriungkeun dina gempangan nu kalintang agung, dina gempangan anu kalintang suci, dina bulan anu kalintang mulia, termasuk dina dinten anu mulia, dinten Senin. Dinten Senin, dinten Kemis, dinten Jumaah, eta dinten-dinten anu mulia. Numawi junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenanana sering saum, oge mantenanana nyerukeun ka umatna nyunnahkeun saum dina dinten Senin, dinten Kemis, dinten Jumaah. Dinten Senin dinten anu istimewa nisbat ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena junjunan alam ku Allah dilahirkeun ka alam dunya teh dina dinten Senin Janari tos caket ka subuh. Lajeng junjunan diangkat janten Rasul oge dilungsuran disumpingan malaikat Jibril pertama kali alaihissalam, oge dilungsuran wahyu pertama surat Iqra di Gua Hira dina wengi Senin. Lajeng junjunan diisrokeun dimi'rajkeun ku Allah Ta'ala dina malam 27 Rajab dina wengi Senin. Lajeng junjunan hijrah ti Mekah ka Madinah begitu keluar ti bumi teh dina wengi Senin. Lajeng sumpingna ka Madinah pertama kali ka Kuba, wilayah Kuba sumpingna teh dina dinten Senin. Lajeng ngawitan ngawangun Masjid Kuba teh dinten Senin. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, opat dinten. Ya masjid pertama di Madinah nu dibangun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu acan Masjid Nabawi. Lingjunan lebet ka jantungna Madinah dina dinten Jumaah ti Kuba. Lajeng jungjunan ku Allah Ta'ala diwafatkeunana dina dinten Senin. Mawi dinten Senin dinten anu istimewa nisbat ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang ngariung kieu teh niatan ku urang, ya, niatan termasuk ngagungkeun dinten anu didinya aya kajantenan besar, ya, anu nisbat ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngagungkeun hari kelahiran, hari diisrokeun dimi'rajkeun, wengi diisrokeun dimi'rajkeun, hari dilungsurkeunana wahyu pertama, hari
di sumpingan di lungsuran malaikat Jibril alaihissalam, ya, diangkat jantan Rasul hari mantanana hijrah, hari mantana dugi ke Madinah, itu dugi ke hari wafat. Di mana orang tos uninga bahwa dina dinten Senin ieu aya kajantenan nu dikersakeun ku Allah nu mangrupikeun tanda-tanda Allah anu kalintang hebatna, kalintang agungna, anu ku Allah dipaparinkeun ka junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hak urang sadayana ngagungkeun ieu dinten Senin. Urang ngamumule dinten Senin, micinta dinten Senin. Dina ieu gempangan anu mulia urang sadayana sasarengan ngagungkeun diisrokeun dimi'rajkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang ngagungkeun kana urusan salat anu 5 waktos, hartosna salat oge ku Allah Ta'ala ngawitan diparentahkeun teh dina wengi Senin. Upami diisrokeun di mi'rajkeun dina wengi Senin, hartosna salat oge diparentahkeunana dina wengi Senin. Yes, sasakala titi mangsanya salat anu 5 waktos. Oge urang saja ngagungkeun Rajabna anu diagungkeun ku Allah jalla jalaluhu wahda. Urang saja syukuran ka Allah sasarengan. Lantaran sugrining nikmat anu ku Allah dihujankeun ka urang, terutami urang sadayana syukuran teh urang ku Allah diselir janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipaparinan iman Islam behdituna ihsan ngalangkungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ieu iman Islam ihsan teh nyaeta wujud ilmu anu kalintang sucina, ilmu nu kalintang agungna, anu ieu ilmu sanes produk makhluk tapi ilmu murni piwurukna Allah jalla jalaluhu wahda, ilmu wahyu, ilmu Quran. Lajeng dijelaskan oge dicontohan ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nu disebat sunnah. Lajeng dieceskeun deui, ditafsil, diperinci ku para ulama-ulama mujtahid. Dijabarkeun teras ku para ulama, diperluas ku para ulama. Disusun ku para ulama
Tapi kitab-kitab para ulama, buah ijtihad para ulama, fatwa-fatwa para ulama, nasihat-nasihat para ulama adalah penjabaran tina eusining Quran sareng eusining sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabab moal aya ulama nu ngarang nyalira. Sabab agama mah teu bisa otodidak. Agama mah teu bisa diproduksi ku akal. Nemawi agama mah bahasana ge tos umum urang sami'na wa ata'na. Sami'na teh urang nguping ya, wa ata'na urang taat gitu. Maka diparentahkeun kabeh jalma supaya nyiar ilmu. Lamun agama bisa kumikir nyalira mau diparentahkeun nyiar ilmu, malikir we sorangan otodidak teh ya. Usabab agama mah produk Allah, maka sakabeh jalma kudu nyiar ilmu Allah ieu ti jalmi-jalmi anu ku Allah dipaparinan ieu ilmu Allah. Pertama-tama adalah ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanging junjunan alam ku Allah ditakdirkeun aya masa jumenengna di dunya, aya batasanana. Lajeng kasaha kudu nyiar ilmu Allah ieu sabada wafatna junjunan, maka diparentahkeun nyiar ilmu ti para sahabat junjunan. Para sahabat ge sami aya masana aya batasanana. Ti saha atuh nyiar ilmu Allah sabada wafat para sahabat? Ti murid-muridna para tabi'in. Para tabi'in sami gitu. Ti saha sabadana? Ti para tabi'it tabi'in. Para tabi'it tabi'in sami gitu. Ti saha engke milari ilmu adalah ti para ulama-ulama nu aya di masana masing-masing. Numawi masalah nyiar ilmu ieu masalah garapan asasi sakabeh jalma sakabeh bangsa ji. Mimitina jelema rek salamet rek bagja rek mulia, mimitina jalma rek ngaraih darajat anu luhur di mungguh Allah, mimitina jalma rek kenal ka Allah, rek caket ka Allah, rek tepang sareng Allah, rek ngaraih cinta na Allah, ridho na Allah, walas asih Allah, berkah Allah, pituduh Allah, pitulung Allah, nepi ka rek ngaraih surga na Allah. Mimitina adalah tina nyiar ilmu. Maka garapan hirup sakabeh jalma jeung sakabeh bangsa jin dina hirupna nupang agung-agungna teh adalah nyiar ilmu. Numawi mang pirang-pirang ayat Quran, mang pirang-pirang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu nguningakeun tohagana poharana ganjaran ti Allah nu moal aya bandinganana pikeun jalma anu nyiar ilmu. Sabada nyiar ilmu
garapan hirup nupang agungna teh adalah ngamalkeun ilmu. Sabada ngamalkeun ilmu, garapan hirup anu pang mulia nate adalah nyebarkeun ilmu. Ta'lim, tabligh, dakwah. Ieu garapan hirup anu kacida agungna. Teu aya garapan hirup anu kacida agungna angin dina 3 titik ieu. Hiji nyiar ilmu, 2 ngamalkeun ilmu, 3 nyebarkeun ilmu. Pangagung-agungna adalah hirup anu cicing dina garapan anu 3 ieu. Pangagung-agungna maot adalah maot keur cicing dina garapan anu 3 ieu. Nu disebut husnul khotimah teh nya adalah maot keur cicing dina salah sahijina garapan nu 3. Mun teu keur nyal ilmu keur ngamalkeun ilmu, mun teu keur ngamalkeun ilmu keur nyebarkeun ilmu. Luar tidinya garapan manusia di muka bumi kabehana kitu aya hargaan di mungguh Allah. Mikiran dunia, ya, ngudag-ngudag dunia, kan? Neangan ilmu dunia, tentang dunia, neangan jabatan dunia, najan jadi orang pertama sadunya, hayang sohor di dunia, hayang boga gelar-gelar dunia, teu aya agungna di mungguh Allah. Teu aya agungna. Tanu agung mah nu nembe teh. Numawi umat ulah nepi ka cul ngaji dina hirup. Moal jadi amal soleh ibadah moal jadi mun teu dipiheulaan ku ngaji ilmu heula. Bakal ngaco dakwah jelema lamun dakwahna teu dimimitian ku ngaji ilmu heula. Mata loba para pendai anu ngaco. Naon jadi sabab teu ngaji heula. Teu anggeus ngajina. Ceuk urang Sunda mah kumitut. Kumitut teh ngadahar hui. Can asak. Jatan teu sabar eta teh geus dibubui teh korehkeun ditetelkeun ku ku indung leungeun teu as keneh abuskeun deui geus kitu teu sabar korehkeun deui ya pariksa deui ya diteueulkeun teu as keneh. Kusabab teu sabar akhirna mah didahar we. Pan didahar teh cangor. Ya. Tah kadituna teh eta teh ngeunah henteu tapi kana hitut kadituna teh eta teh. Ngurut put we hitut. Tah kitu nya. Numawi nu nyiar ilmu ya kudu sabar ge kitu. Ulah saeutik-saeutik hayang balik. Saeutik gitu kan tuh cul tina pangajian. Nah kudu istiqomah, kudu mayeng terus. Sabab guru teh di mana ngajarkeun ilmu ka murid dina rotinan teh henteu anger tapi ditaek-taekeun. Terus we ditaek-taekeun. Tadi mana sakali we urang teu hadir berarti aya pemahaman dina agama nu eueuh
dina ati urang. Teu. Tangke acak-acakan ka dituna teh.